Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Ajikuna yang pasti di channel. Nah, Ade Ajikuna, ngaran orang Ade Ajikuna di channel Kuda channelnya. Di konten kali ini saya lagi berada di suatu tempat, yaitu seperti biasa saya ngevlog nana di sawah di aing mah ngevlog nana tuh. Tuh, kali ini saya lagi arek tandur kita si bapak arek tandur, si emak arek tandur, kita si uyut arek tandur keduaan can ayat. Jemput mah ikut tiluan tapi nang kuduaan digawean heula. Ngeureuyeun akhirnya ke bulan puasa gen kudu terus digawe nya halangan meskipun puasa jalankeun digawe oge jalankeun bukan waktuna jang malas-malasan gitu. Jadi urang teh kudu bekerja terus ya saon anu bisa gitu ya. Nu penting mah ulah nepikeun ka batal puasa we gitu nya. Tuh persawahan tuh pagi-pagi urang teh di sawah tuh rame tuh. Itu nu anu lalaki itu beh ditu sisi mana teh? Beh ditu urusan urang itu si bapak itu si Nini si Uyut. Tuh pertengahan sawah gitu ya di sawah sih hanya garokeun geus digarokeun tuh rata ayeuna teh keur di jalur-jalur ku si bapak tuh berjidian jalur-jalur ame alus gitu nya sawahan teh sisi jalan tuh jalan gede itu tuh jalur gede tuh si bapak keur ngagarok kita ke sana tapi sebentar dulu ya takutnya ini galangna teh eta euy oyak gitu ya lagrak aing tawang geus mandi dia aduh si jalan sudah jadi suara motor teh kadang pisan itu nya tuh batur mah geus talandur tuh aya harejo-harejoan saeutiknya ulang mah encan tah tuh akala saeutik lah wajar we aduh caina alus herang gitu nya tapi lamun keur gede cai mah sok banjir di dieu teh teu paham teh urang mah tuh sini nih tuh keur ngalung-ngalung oke kita langsung jalan aja ke sana guys gitu nya. Oke guys, kita ikuti jalannya. Oh, di tengah jalan mapai galang. Teman kita udah di tengah sawah tuh nya. Ti kecelwo aing dieureunkeun video kita. Tukula dok tadi celowo tengah sawah tuh. Tuh ayeuna sini nina keur eta tah. Ini ulah nongeng atuh bisa bari nangtung teh. Tandurna bari nangtung. Tanah nah ditek-tekan sih tanah luhurna jadi gitu. Oh, sawah tandur. Urang geus mandi ya jadi kewe lah urang tuluna mun daek aya hidayah. Teu leungeunna eta cek tuh, teu urang mah mun teu dipotong mah eta teh alus, kos tangan malah do. Atuh es nyetok kumaha atuh. Aya deui Oh, keur ngagaris. Naon? Nanti ka dieu. Tereh ngagalok teh nya. Nah, paduk kiduanya dek lah ngakuin kitu deui tereh. Naon? Anu kidul sabaraha kotak deh gitu. Balik diceup nu kidul mah. Bedak dek. Aing kuat. Balik mah beak. Aduh, aing mah euy. Nu ka dieu caina euy. Itu euy. Nah, gitu. Jadi di sawah mah euy ladokan terus sini nih. Oh, si Baba ngagarok di terus. Tuh, itu bapak urang keur ngagarok. Anjir. Wah? Oh, ngagarok anu ratanya. Eta mah. Hah? Engke heula wana teh can ka imah can mandi. Can mandi wana duta. Geus dibajaan can ku bapak. Oke guys, karena saya mau ke pasar gitu ya. Vlog kali ini cukup sekian ya. Saya lagi di sawah tuh, pertengahan sawah saya mau beli domba heulanya. Buat teman-teman jangan lupa di like, di komen dan di subscribe video ada di Dah.